Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ke pasal sawiji. Surutus sholati utawi piro-piro syarat salat iku samaniatun 8. Toharatul hadasaini sawiji suci saking hadas loro. Jadi dina ieu pasal ajengan musannif bade ngajelaskeun tentang pirang-pirang syaratna salat. Aya pibayani suruti sihati salat, syarat-syarat sahna salat. Adapun ari syarat wajibna salat mah teu dicaritakeun ku musannif dina ieu kitab. Liwuduhiha auli adami tisosia bi salat sabab geus jelas ai syarat wajibna salat mah kudu Islam balik berakal. Auli adami tisosia bi salat atawa karena teu tangtuna syarat wajib salat kana salat gitu. Da dina wudu dina ibadah-ibadah nu lain sami syarat wajibna salat mah eta. Surutu sholati samaniyatun jumlahna sadayana syarat-syarat salat teh samaniyatun aya 8. Al awalu te kang awaliku toharatul hadas anu kahiji suci tina dua hadas nyaeta hadas asgor sareng hadas akbar ai inda qudratihi tegasna nalika mampu ngahilangkeun dua hadas eta. Walau salat bidunia walau nasian lam tasihha salatuhu. Lamun jalma salat biduniha tanpa suci tina dua hadas walau nasian sanajan poho lam tasihha jawabanana teu sah salatna. Gitu wa fi suratin nisyan yusabu ala qasdihi ngan lamun poho urang teu wudu heula salatnya atau teu adu heula yusabu ala qasdihi pasajaana nama menang pahala pagawean salatna mah teu. Itu salatna nama menang pahala tujuanana tujuan salatna. Tapi pagawean salatna nama teu menang pahala eta mah da teu sah. Wa sani nu kaduana ataratuan najasati suci tina najis. Tegasna najis anu la yufa anha najis anu teu dihampura di mana teu dihampurana pisaubi wal badani wal makani mawa najis nu teu dihampura dina baju dina badan atawa dina tempatna teu sah. Ail malbus pakaian nu dianggo min kuli mahmulin tina sakuno dibawa salat sanajan ayeuna walam yataharok biharokatihi sanajan teu robah ku robahna jalma nu salat tetep kamawa kanon mawa najis mah eta dina nu dibawa nu dipake matak teu sah salat. Wal badani oh najis dina badan teu sah. Di mana dina badan anu matak teu sah teh aya samilidahi li anfihi tegasna nama anu ngawangku kana jero pangamungna jalma nu salat atau dina jero bahamna atawa dina socana maka batal salat teu sah. Wal makani jeung dina tempatna gitu. Tempat salatna kudu suci tina najis. Dina sarah wa alam anna najasat al arbati aksamin. Najis teh kabagi kana opat bagian. Kismun bagian kahiji layu panu pisau teu dihampura dina baju wal mai jeung teu dihampura dina cai. Hartina dina baju teu dihampura baju di bawah salat aya najis eta. Wal mai aya najis dina cai teu dihampura caina teu suci. Jadi caina mutan najis. Wa huwa ma'rufun ieu mah geus maklum ieu mah. Nyata sakur tai hayawan nya najis eta. Wa kismun bagian kadua yu pa'anhu pihima dihampura pihima dina salat dina baju jeung dina cai hartina salatna tetep sah caina tetep suci. Wa huwa najis eta nyata ma la yadriku tarful mutadil najis anu teu katingali ku paningali anu meujeuna paningali anu biasa gitu. Kecuali mun ditingali ku mikroskop eta mah beda deui. Pasti katingali ari ku mikroskop mah. Ngan lamun ditingali ku paningali biasa kieu eta najis teu katingali tah eta mah dihampura dina salat kabawa kana baju atawa dina cai kana nyampur kana cai eta mah teu matak jadi mutan najis. Wa qismun yupanu pisau bidunal mai bagian anu katilu dihampura dina salat tegasna kabawa dina baju dunal mai teu dihampura dina cai. Jadi kitu dihampura dina kabawa salat mah tetep sah. Gitu tapi lamun nyampur kana cai eta matak mutan najis cai. Mana wa huwa qalilud dam saeutikna cai. Saeutikna darah anu murag kana cai, caina jadi mutan najis. Tapi lamun darah aya dina baju tapi ukuran cek adat saeutik, maka tetap sah. Naon sababna dina cai jadi mutan najis li sulati sunil mai anu sabab gampang ngaraksa cai mah. Beda jeung ngaraksa ayeuna pakaian tina getih. Gitu. Wa min hadal qismi termasuk kana bagian ieu nu dihampura dina salat teu dihampura dina cai nyaeta asrul istinja. Ya, tapakna urutna ayeuna istinja urut obeh. Payupan hupil badan wasaubi dihampura ta eta urutna obeh dina badan jeung dina baju hatta lau sala minhu
irkun wasoba saob minal mahali tah urut obeh beres di obehan ku urang teh kari-kari ka kesangan terus kena eta kesang teh kana calana kana baju minal mahali wal muhadil farjanhu upia anhu dunal ma'i dihampura dina salat mah teu dihampura dina cai gitu lamun eta kesangnya celakan kana cai teh mah tak jadi mutan najis cai. Terus nu kaopat nawakis mun yupanhu fil ma'i duna saob dihampura dina cai teu dihampura dina baju. Cai mah tetap jadi suci, tapi lamun kabawa salat eta najis, mantap ngajadikeun teu sah salatnya eta al maitatu allati la damalaha sailun kal kumali. Bangke anu teu boga darah ngocor dipencit teh teh teu ngabaya bah getih da leutik hewanana ge. Saperti kumal, tuma, tumila, sireum. Paeh kabawa kurang dina dampal suku kabawa salat. Gitu. Oke. Kismun yupanhu fil mai duna saum. Jadi lamun eta bangke kabawa kana salat batal salat. Lamun dina cai mah eta bangke seperti laleurnya murag kana cai kopi paeh teu najis. Teu mutan najis eta cai kopi buang bangkena, bangke sireumna, bangke laleurna. Gitu, tetap suci. Tapi lamun kabawa salat eta bangke batal salatna. Gitu cenah. Wasatrul aurati nuqatiluna nutupan aurat. Syarat sahna salat nutupan aurat bijirmin tohirin kujirim anu suci make samping baju koko nutupan aurat terus mukena yamna uru ya talaunil basar anu matak nyegah eta jirim karena paningali warna kulit jadi mukena teh ulah ayeuna katemong warna kulitnya kubanding ayeuna ipis nyempringna misalnya mukena tapi katingali warna kulit teh hideung atawa sawo matangna teh eta mah batal salat bi ala yu'ropa bayaduha min nahwi siwadiha. Tuh. Jadi supaya ulah katingali bodasna atawa hideungna ku batur teh ku. Tuh nu salat tukangan urang bisa. Nu kaopatna istiqbalul kiblati yang hareup ka kiblat ali ainiha tegasna kana datna kiblat bari yakin pil kurbi di jalma anu salatna deukeut ka Ka'bah. Kudu yakin yang hareup kiblatna eta mah. Ayeuna di Masjidil Haram mah wadonan pilbu di cukup kudon kusangkaan keur jalma anu jauh ka Ka'bah. Ya. Lali jihad ya la soheh lain kana jihad na Ka'bah cekal soheh. Kumaha yang hareupna teh bisodri la bil wajhi ku dada yang hareupna lain ku wajah lain ku pamanteu. Pihakil qaim di hakna jalma anu salatna nangtung atawa jalma nu diuk waqtal qiyam nalika nangtung atawa nalika diuk. Jadi ku dada. Malah mun jelema urut murag misalnya tina tangkal kalapa nyengsol beung teh kieu ai dada ka itu ya. Tetep nu kudu nyang hareup mah dada. Ulah ku wajah disanghareupeun ka itu nya. Ka kiblat ari dadana mengkol tina kiblat kumaha meureunna. Ieu misal kiblat itu, ieu dada. Nyang hareupna wajah tapi dadana mengkol. Eta teu sah. Jadi bisad tri la bil wajhi sanesku wajah. Salajengna wadulil waktu kalimana manjing kana waktu tegasna nama ay marifatu duhulihi terang kana asupna waktu bari yakin atawa kusangkaan bil ijtihad ku hati-hati wa man shalla bi dunya jalma anu salat tanpa ayeuna asup kana waktu maka eta lam tasya salatuhu teu sah salatna wa in waqat fil waqti sanajan ternyata salatna teh dina jero waktu itu seperti jalma korejat teh hudang waduh ieu can non korejat teh sarenya tadi teh korejat hudang ulak ili kana jam paeh jamna teh ieu teh duhurun can tadi teh can salat gedok we salat gitu pas nalika kitu teh hurung lampu teh itu ningali jam dina HP dah hurung HP-na pas tinggal itu jam 1 berarti urang teh tadi teh salat teh dina jero waktu sanajan salatna dina jero waktu tapi teu boga sangka teu terang asup kana asup naon teu terang kana asupna waktu eta mah teu sah naon sabab make teu sah li adami syarti karena teu aya syarat kalima henteu ayeuna boga sangka gitu nya henteu yakin tadina mangmang teu yakin kana asupna waktu syaratna teu aya hiji gitu wal ilmu salajengna deui kagenepna ilmu wipar di hati terang kana farduna salat bikauni salatil mafruḍah pardon tegasna kaayaan salatna farduna teh itu salat fardu salat nanti salat fardu kudu terang kana farduna salat ieu teh pihakil ami di hakna jalma anu lolong gitu wa jeung lian hakna jalma liana ami
Wa sabiu katujuna la yang takida fardon ay muayyanan min furudiya sunatan ulah nekadkeun kana farduna salat min furudiya tina pirang-pirang farduna salat sunatan ulah tekadkeun sunat nu fardu tekadkeun fardu tina salat teh nu sunat tekadkeun sun wasaminu ka dalapan ijtinabul mubtilat ngajauhan perkara nu ngabatalkeun kana salat seperti mana katat wili ruknin saperti manjangkeun ruknin qosirin rukun anu panjang itu katat wili ruknin qosirin amdan seperti manjangkeun rukun anu pendek nya nu sakedeung dililakeun amdan bari ngahaja gitu eta ngajauhan nu ngabatalkeun kana salat syarat al ahdatsu isnani hari hadas aya dua asghar wa akbar ada salat sareng hadas pal asghar mah jabal wudu hari hadas asghar mah perkara anu ngawajibkeun kana wudu wal akbar mah jabal ghusla hari hadas akbar mah perkara anu ngawajibkeun kana adus al auratu arbaun ari orat arbaun aya opat auratu rajul hiji orat laki mutlakon beri mutlak maksud mutlak teh sarua wae rek dina salat atawa di luar salat nya eta engke dipayun orat teh wal amat orat amat fi salati dina salat mabaina surati wa rukbati nya eta perkara anu aya di antara udel sareng tuur eta orat lalaki jeung orat amat mutlak orat lalaki mutlaknya orat amat dina salat nya eta antara udel jeung tuur jadi amat mah awe beulian gitu teu make baju ngan ukur nutupan udel sareng tuur sah salatna salat amat eta mah waratul urati oratna awe merdeka dina salat jami badaniha sakabeh badanna awe merdeka mah cara diurang teu aya abdi teu aya amat diurang mah sakabeh badan masih wal waji wal kapain selain ayeuna pameun teu sareng dua telapak tangan eta mah teu katutupan ge sah salat dina salat mauratul hurati wal amati indal ajanib ari oratna istri anu merdeka jeung amat ni indal ajanib nalika ayeuna disagigireun jalma lian selain mahram itu ajanib itu eta jamiul badan sakabeh badan sakabeh badan kudu katutupan berarti nu meunang katingali teh pandanna unggul berarti dicadar jadi wajib oh ieu perbedaan pendapat cadar mah nya gitu di antara ulama aya sapalihna nu ngawajibkeun aya sapalihna ge anu ngawenangkeun make cadar mah tuh indal ajanib jamiul badan lamun dihareupeun batur nu selain mah wa inda maharimiha disagigireun mahramna nama wa nisa jeung di antara awewe deui mah baina surati war rukbati eta kudu nutupan udel jeung tuur batasna kitu cenah paslun arkanus salati sab'ata sarallahu alam bisawab al-fatihah